Jengjing satria panegah panawa. Kadah. Nyai tugas abdi kedah kumaha wida. Beberes. Wayahna aing arek tugas. Sakalian wadia balad minta dikumpulkeun timbangan. Sejumlah wadia balad. Ayo minta bantu. Bikin mantu kaula ngejajah amal kapura. Ugan nira lumuntur mimiti mirayang ranma denira hingkang samya pada prapta ya pada prapta ayo kumpul ugan nira ya lumuntur mimiti nira yang rana kang samiakan saking petel penulungan penulungan boga tugas anu luar biasa. Yakin lamun kaula tikin kana gawe dengan harti raja kaula bakal naikkeun gaji. Mudah-mudahan eta Pandawa bisa hancur lebur ku kaula. Hei pasukan, ayo bukannya lu mundur mimiti wilayah rana wilayah wadanya ngakin semua pangabagdas Gusti Tiu
Lalu sempal guyon. Oke bos. Ayo calukan sedanten bodi bangga bulan. Hei, batur. Ayo kumpul. Cacing tumari mah ularik ada tumae milari mari do pangeran ridho pangeran dia kisi fakta kisi Diuk. pada ya naon pulang jangan ngomongkan Acan. Ke cari gula. oke bos anak setengahing alun-alun setengahing alun-alun setengahing alun-alun setengahing alun-alun dalam nganunge haluang lain urang tapi kakungan nu mahawanang kuring nu ngahariring lain nu kuring kakungan nu mahawani kakungan nu mahawani eling-eling mangka eling ruming kang di bumi alam dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa nafsu mata kamu eling kapul madu-madi eling kakecan ngajanji urang teh warga negara yang urang mulai negeri kasihan kemerdekaan bukarya anu pinuji hirup pula rek adigung dirina ngerasa sok kamu rasa kawasan lalikan pura madi hilap kasam sangan dunungan timana asal ngajadi dede kacapannya aote sana mana sana nganya ngauna jelek parang di petian dibantu apa kidulah warga seni padalangan merah contot jangan bikin nujakana pangwanguna
rena garam rena ida anak setengah ya setengah alun anak setengah alun-alun sampai mapok sedanten dia samia pada jajar pinara ya pada jajar pinara ngejajar ngabaris beres ngabaris beres iya patih durga patih ngempalkan sedanten wadia balan parantos aya di payunana sapalih ngantos sapalih syukur bahagia kumaya kabeh wis junuk sakumaha panyaur ti kaula di waktu ieu singkil kilengan bayu kencak kawal katuh urang boga pancen anu luar biasa soal biaya kaula nu bakal nanggung sampean ulah hariwa ulah keek ulah belah penting gawe-gawe atas malam-malam butuh gitu plan bikin ngajajah urang-urang Pandawa abdi sayogi dan lagi sareng emutan bulan dina waktu ayeuna naon wae anu kedah dipidamel naon wae anu kedah dipidamel teh kunci ing di antawisna buka hiji raja urang mikahayang nyeta Kasri Kandi nu kadua adina hayang ka Arjuna
menihara yang kabeh lain meni ulah batur nyakit tuh menihara goyana kitu sing carijing pageuh kancing saring sat pagaikeun naon ieu sabab ieu teh lain gawe anu enteng tapi bakal aya akibat sabab negara Amarta rekep pikeun nyetak kawaspadaan jeung keamanan atuh kata anu harti yakin urang kudu hati-hati pikeun asup ka negara Amarta ulah balangah anu goyana kitu aya kumpulkan sajumlah padia balan siap mangga iraha ayeuna hayu urang lumampah tuturkeun bangga ulah ieu bangga jiwa tanah muda atarira kadieu aya naon sih aya naon sih teh lain buru-buru geura ini heula ban urang teh kudu ngumpulkeun kudu badami heula hiji tanaga dua pikiran bener hari ini teh kudu jeung artina jeung hati-hati angkat ulah samarangan naon bisi salah tincak salah lampah urang nu bakal paeh sabab negara Amarta teh negara anu rekep lirik gegep kaayaan ngajaga keamananana yakin urang angkatna kaditu lain arek silaturahmi lain arek nganjang secara biasa tapi urang datang kaditu deuk nyokot jelema nya jemela eta kahiji Arjuna kadua Siri Kandi eta anu kudu dicokot urang nah nu penting urang mah tugas hasil jeung henteuna kumaha engke nu penting urang ini digawe eta kitu urang mah eta mah soal hasil jeung henteuna mah kumaha engke nu penting urang geus gawe urang kitu urang anu matak eta wayahna lamun gawe teh sing bener lamun gawe teh ulah setengah-setengah hayo dina waktu ayeuna kaula deuk kumpulkeun pasukan giringkeun bae nek kapinok mangga di kantor sakedap blas ayo dulur nu jauh parayan mangga karupul yeuh datang daratna kadari heuh ada apa pimpinan Gentra Jaya geus kahareupulan aduh katakan saja kepada saya sekarang apa yang Anda rencanakan saya akan taat kepada Anda tukang servis kulkas gitu katakan saja kepada saya apa maksudnya lenge nya wayahna maneh kudu tigin ulah bedegong ulah basangkal kudu ngawaro mangga ulah ngawaro ulah basangkal kasaha heuh kadunungan pan urang teh kedunungan da urang teh digaji kudunungan nya lah maksudna ari maksudna teh urang teh kudu nyokot dua insan atawa dua jelema saha-saha hiji Arjuna anak Pandawa heueuh dua Sri Kandi garwana anak Pandawa heueuh jang saha jang saha jang dunungan urang alah harak Raja Maharak banyak kahayang gitu heeh geus bae nu penting urang gawe digaji urang mah kitu tugas heeh ngitung tah gajihan mah geus dialung-alung heeh tinggal ngitung sabaraha deui jeung sabaraha dipotong kitu aya catatan wayahna catatanna da aya itu heeh jadi sanggup maneh ini mangga
saged wae ieu mah. Saya laksanakan apa yang Anda rencanakan. Saya akan berangkat sekarang. Nya kagak bahaya. Lain eta didenge ku aing sia mah ngomong teh nah hungkul. Nah salah. Lain aing kagok nemalanana. Ah saya mah kagak. Urang ri Santai saja. santai. Maneh saha ngaranna? Ahmad. Ahmad kadang-kadang. Hah? Ahmad. Kadang-kadang Ahmad. Urang mana? Bag-bagan. Kade ulah ngaku dia. Nah, sia jauh mana Bag-bagan teh? Bag-bagan yang ada jambatan panjang jalan ka Jampang namana Bag-bagan. Heeh nya. Lain teu kagokeun nya. Maneh teh ditulis eta teu ngomong kitu kagak. Kagak eta mah. Saya mah apal saja. Hafalan eta mah kuat. Boga anak ada. Saha anak maneh? Hah? Anak maneh saha? Handa. Tanda Mamad. Handa sayang, Handa. Aya Mamad aya. Agamana naon maneh? Agamana acak-acakan. Segala aya eta mah. Apa saja ka mana saja saya mah. Asal dahar. Boga pamajikan ada. Saha pamajikan maneh? Yayat. Yayat. Aduh ada meureunan aek nyebut Yayat meureunan. Heeh. Aya papat. Maneh teu bisa nyebut anu sejen kagak, hanya A saja. Lamun nyebut U teh A saja. Lamun nyebut O A saja. Lamun nyebut E sama A. Lamun nyebut eleuh-eleuh apaan alah-alah. Heueuh nabinya. Lamun nyebut irung maknya arang alat napas. Lamun nyebut ceuli apaan alat nangkap kata-kata. Sia mah teu dipikir kagak saya mah nyantai. Leres teman leres bisa. Lamun nyebut beteung padaharan. Nyebut kandut wadah kahakanan. Teu dipikir saya teh. Si setan. Kosi koko we gitu. Lamun nyebut huntu alatnya cagahakanan. Keur nyacak ka kanan tah. Seterak gimana? Bisaan eleh tukang bonang uwe. Kok debat ditawaran sukro ke ditolak. Lamun nyebut toke cak badang. Jangkrik apaan baraya nagaam. Anjing teu bisaan Ai tukang teknik ablang. Oblang. Pan saya mah hanya A saja. Kumaha manehna we eta. Ai tukang kenang asar. Kadang asar, asar. Sarua jeung lohor. Tukang gampang asap. Kadang-kadang. Tukang gampang asap. Ai tukang gembang, tukang gambang. Alah, Bapak asap. dah asak. Bah asap. Apa asap? Bah asap. Ai nyebut sinen naon? Jarak kawah. Juru kawih pan saya mah A. Juru koi mah baraya nayakeun. Lamun sinen sampingna soek jarak kawah ngaran kawak. Barawak. Barawak. Naon teh? Hah? Naon teh? Barawak kata apa? Ngabar. Oh ngalagunya. Oh jadi lagu teh babarawakan. Barawakan yang ada nadanya. Ari anak Abah Udin sa Hah? Ratna. Abah Udin. Ratna. Bisi Dede. Ali anak Abah Udin saha apaan Ratna. Ratna jeung si Dede jeung si Acuy. Urang mana Agam. Oh jauhnya. Lamun nyebut buuk akarna kapala. Lamun nyebut sirah apaan kapala. Lamun sirahna buukan kapalana balangsa kagak ada akaran. Aduh aing mah bisaan Malangsa. leungeun pandangan tangan. Kuku alat gagacak alat cacakar. Suku alat ngalangkah. Teu boga duit balangsa. Eta jeung ku cepet teh malanana. Lamun teu boga duit, teu boga beas, teu boga pamajikan naon nu kitu disebutna sangsara salawasna. Sangsara Mas. Eleh ku si Ope make nyandung segala rupa setan teh. Eleh lah. Ai sia teu gablek pikiran belagu bisa make nyandung. Ari kiceu kerep eta mah. Kun mae sunah rasulnya. Gaji 300 bagi 2.
sare di pos rona lebok bagus ya aing ge teh hiji acan setan sia mantap Kedua orang teh urang ngapihan ya. Mata moal aya cenah. wayahna ayeuna urang indit ka mana ka amarta alah gampang Gampang ari. mangkat ka amarta heueuh mawa anak panawa sama garwana heueuh alah gampang Gampang. saya menggampang saja akan saya laksanakan mau nyanyi heula kagak naon kagak nyanyi kagak nyanyi kagak bangsat oh mungeun ngamuk Kang saya berangkat Jung mangga Jung assalamualaikum waalaikumsalam nyanyi geuning bagus Assalamualaikum. aya nyebut assalamualaikum nama betes anjing deh Bikin atuh dah aduh. Lain. Oh, tanya. Aduh, ya masih kesahan. meuni kitu eta hulu meuni buleun jiga nu bogana sia teh eta buuk diponi keun bae Aten kita mete. anjing geuleuh sia teh ngomong tadi kitu-kitu paduli Mang Eli. lain jiga urang cecemet sia mah nya jiga Mang Eli Mas bae Mang Mesmei. saha ngaran maneh teu boga setan biraku saya teu boga ngaran paduli Dan kepikiran jangan teh. wayahna singkilkeun leungeun baju katuhu jeung kenca urang init kemana ka amarta dek naon Ngomongna. urang gawe aya gajihan eueuh aya gaji mah aya heueuh init eudek geuleuh aing mah Paling ngomong lagi kitu nya. assalamualaikum si setan geuning bararegu katanya heueuh kos heueuh we agama Islam Lu mantu nyerahun salam. duh hayang make ciput cer tukang rebab euy goblok sia hulu teh teh ngajedog da saotkeun moal sia da saotkeun moal luh meneh yang nakol we aing nah hanya kalau aing geus ngejedog ayo sia sok sia hayo deui ini kabina-bina teuing sia teh meni galak lain soal galak ieu waktu sakedeung deui pan urang teh ka jam 2 ya teh gawe teh Ada kacip mas. teh ada kacip mas teh hees wayahna ayo dina waktu ayeuna singkirkeun kabeh bawa rekan-rekan oke ayo init ayo sejumlah wadia malah ayo kayu agung mabarweh tasamia rempel samia pang sakar makaringgali ya tinggali Andoe ya si panas tunala lampahanana aleutan ti nagara jin ti nagara siluman anu maksud nuju ka negara Amartapura sapalih deui ka Madukara maksud bade ngiwat dua jalma
anu kahiji Dipati Arjuna, anu kadua Sri Kandi, anu baris dipaling itu kayaan sadayana ngelit ngeungeun nalit ngemat-ngemat nyatam pidan eueuh hani satengahing alas banawasa aya hui di rambut aya cau di tuar aya bonteng di ranyah sagala rupa diacak-acak ieu ku para tenawa anu jumlah narebuan kayanana tuna lampah eta kacarios di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgan tina jalan ieu Raden Gatot Kaca ditugas geunjleungna di Panawa yen mustika layang Kalimusada leungit gitu kaayaan palsapah nagara Amartapura parantos ilang aya anu ngiwat atuh geunjleuh di nagara Martapura sabagian anu pro sabagian anu kontra ari anu pro mah yen yakin percanten ieu layang Kalimusada parantos ical utawi tinu kontra nuduh yen Yudhistira balangah yen Yudhistira teu tanggung jawab seueur nu ngahujat seueur anu ngeuneuk-ngeuneuk piwarang lengser tina porsi karajaan ieu Gatot Kaca diserangan ku para pahlawan nagara Amartapura di antawis Onterja Jakatawang Pancawala Abimanyu pikeun milari layang Kalimusada ngeprek saudara merakiping sosoderan panindak ke macan-macalan lagi Sinjang kirut sajatining wayang mencet radang ing ayang mutena matung aya koyang masih temut kana waktu di dunia orang umar jadi panutangan Satria tandang batara dan ukir katon melera kebelayaan tarik jangkar berjuang mengabela bangsa